Kumaha teh? Meletak ngebul. Tangke pas uih canda kentang ka bumi jang pasakeun. Oh, aya tadi teh Mang Atang teh nuju mulas pager. Bade naon teh? Ka Mang Atang. Atang canda kentang ka bumi kangge pasakeun. Nya, tadi teh Mang Atang teh abi teh pas ngaliwat teh anjeunna teh nuju mulas pager. Emang si teteh bade priyo naon ka Mang Atang? Ieu panggil ka dieu. Canda kentang di bumi kangge pasakeun jeung cabe. Abi bade masihan kentang cabe. Jadi si Mang Atang sareng Mang Ade gitu. Piwarang ka dieu kumaha teh? Ingin anger geus ka mana karep batur rek merah rezekinya anger. Ih, canda kentang jeung cabe engke uihkeun. Nya. Jadi si Mang Ade sareng Mang Atang kayak ka dieuna dipiwarang ka dieuna gitu nya. Kalah jengkel kalah bae teu jadi bade uih mah uih we teu jadi. Teteh kurang menitah teh cing sabar we. Ini buru-buru. Bro. Kuabang teang heula.